Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom Nyawang Nyoreang. Panjang judul lama ya teh nya. Judulna nyaeta 18 tahun katukang jegur Mariam di Surabaya, ayeuna bende Ganepo di Jakarta. Ieu anu nganggitna nyaeta redaksi majalah Mangle. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Bisa jadi waktu Mangle medal Ganepo geus prung di mimitian di Jakarta. Ku kituna pantes pisan lamun urang ngawilujengkeun sarta milu ngadoa muga-muga Allah Subhanahu wa taala marengkeun cita-cita luhur anu dikandung ku Ganepo. Kedaling ucap anu cara kieu estu mangrupa hiji hal anu wajar pisan, lain bae pikeun urang bangsa Indonesia tapi pikeun sakumna manusia anu hatena ngagem cita-cita hayang ngawangun tali memitran sadunya saraket-raketna anu sepi tina itikad pangarahan pikeun kepentingan golongan katut negara sorangan. Kiwari teu kurang nagara-nagara anu nuduh Ganepo ngandung sumanget politik kiri sarta lahirna cenah lain tina hate anu wening tapi lahir tina hate anu pinuh ku sentimen. Pikeun ngareka supaya ieu tuduhan teh jiga nya disodorkeun ku maranehanana alesan yen Ganepo teh munculna kulantaran Indonesia disekor tina Olimpiade dunya. Tapi anu ngadenge eta bakal nyerenge seuri lantaran ieu tuduhan teh datangna ngan ukur ti nagara-nagara anu masih keneh ngagem sumanget imperialisme jeung kolonialisme bae. Mungguh dunya bebas anu progresif mah ngadenge tuduhan kitu teh geus tangtu ngan saukur mesem lantaran maranehanana mah geus nyaksian nya yen ieu Ganepo lahir dina saat tangan-tangan imperialis atanapi sondi ngacau Asian Games 4 di Jakarta lain bada Indonesia disekor tina Olimpiade. Ari ku kitu teh mah mungguh pikeun negara imperialis kolonialis kagumilangan hasil usaha urang anu mangrupa pelaksanaan Asian Games 4 anu kacida luar biasa teh mangrupa hiji peupehan anu matak baluang da puguh ari kahayang nama Asian Games teh kudu awut-awutan dina raraga usaha jeung harepan anu kitu sifatna sondi ngusulkeun supaya diumumkeun ku komite internasional yen Asian Games 4 henteu sah. Dina nyang harepan usaha sondi anu kieu pandena kawas susah pijalmaeunana anu bisa nahan kakeheul. Saha atuh anu arek teu ngarasa dihina jeung saha atuh anu rek teu peurih ati lamun dina keur emprak ayeuh-ayeuhan mestakeun pesta olahraga sa-Asia anu tugas pelaksanaanana jadi tanggung jawab urang jeung diayakeunana di lemah cai urang dina saat-saat pamungkas dijejeleh ku deungeun sarta ngaradak teu rek diaku sah. Kaharti pisan lamun harita rahayat urang warejat sarta kalawan perantaraan Bung Karno ngabendekeun Ganepo nyaeta pesta olahraga negara-negara progresif anu anti imperialis katut kolonialis. Kecap Ganepo sanyana geus mangrupa manifestasi anu jelas yen pangacauan anu dilakukeun ku sondi mangrupa salah sahiji usaha imperialis kolonialis tina rantai-rantai anu ditujukeun ka Indonesia. Ieu rantai usaha anu geus dirarancang teh tambah jelas sanggeusna Olimpiade dunya nyakor Indonesia tina kaanggotaan. Ku kituna jelas pisan deui yen Olimpiade oge dipake panyumputan kaum imperialis kolonialis pikeun ngalaksanakeun maksudna. Jadi anak itu pantes pisan mun Ganepo muncul teh. Da dasarna nyacas katara
nyaeta kasadaran, sadar karena harga diri sorangan, sadar karena kepentingan dunia anu mibutuh katengtreman katut katartiban. Jalana teh tayalian iwal ti kudu ngabarantas jiwa imperialis katut kolonialis tina sagala widang. Ti widang olahraga oge teu diiwalkeun. Olimpiade dunia anu geus jelas katangen ditumpakan ku maranehna kudu buru-buru ditinggalkeun. Sarta kudu aya imbanganana nyaeta pesta olahraga negara-negara progresif anu anti imperialis kolonialis. Kulantaran kitu teu aneh lamun Ganepo ti barang gubrag lahir ka dunya geus pada ngabarageakeun pangpangna ku kakuatan-kakuatan progresif jeung ku negara-negara Asia Afrika. Dina hubungan jeung hal ieu mangle sakali deui ngucapkeun pangbagea ka Ganepo anu ayeuna keur dipestakeun di Jakarta jeung ngadua pikeun Ganepo anu bakal datang. Lain kabeneran lamun pesta olahraga Ganepo dina wae tuan dina tanggal 10 November teh, tapi tangtu menang nimbang-nimbang anu asak pisan. Ari lantaranana kapan 10 November teh pikeun urang mah mangrupa poe anu ngandung sajarah. Nya poe eta mimiti masyhurna wawanen urang Indonesia teh. Dina tanggal 10 November 1845 tentara pendudukan sekutu anu haranjat di Surabaya marentahkeun ka pamuda jeung rakyat Indonesia supaya nyerenkeun pakarang bari make ancaman lamun teu ngagugu dina sakitu waktu Surabaya bakal digempur. Harita pamuda jeung rakyat Indonesia di Surabaya bororaah ngagugu, nu puguh mah terus teuneu ngalawan. Surabaya digempur ti luhur ti handap ti darat ti laut ku tentara Inggris, tapi jiwa merdeka anu geus nyangkaruk dina ati sanubari rakyat teu mikeun lemah caina anu geus diumumkeun merdeka dina tanggal 17 Agustus 1845 digadabah deui ku deungeun. Pamuda jeung rakyat harita nekad ancur lebur tutumpuran dina ngayonan gempuran Inggris sanajan baringan ukur ku bambu runcing. Di mana-mana merwul bantuan lain bae anu mangrupa barang, kadaharan jeung sajabana, tapi oge tanaga manusia. Para pajuang ngaleut ngabela lemah cai ka Surabaya. Kituna teh bari ngabagi tanaga pikeun neguhkeun daerahna sewang-sewangan anu oge terus diganggu ku musuh. Kulantaran hal ieu pisan 10 November dianggap hari pahlawan ku kituna surup jeung pantes dipieling. Surup jeung pantes pisan deui 10 November dipake poe pembukaan Ganepo. Lantaran boh Ganepo boh peristiwa Surabaya estu sawanda duanana mangrupa perjuangan ngancurkeun imperialis kolonialis. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.